Atur nuhun kasadayana anu tos klik video ieu tapi tekenging hilap kangge kawargi sadayana kanggo klik tombol subscribe sareng nyalakan lonceng notifikasina supados tiasa ningali video-video anu mungkin bakal kapayun dina channel ieu. Atur nuhun. Salah kita berpepetek sabodo teuing daekeun teu kajeun. Ai kahayang gede, hayang jeung daging hayam, hayang ujung cucut tuh ieu sagala lah. Bere we, tah asinan, beuki teu beuki kok jeung asinan. Meunang bantuan teu nepi ka pamajikan mah. Geus wayahna aing mah da burung palung salaki urang. Kapaksa we lah. Hop tah, jalan tahna urut jalan tah. Terasi meureun mang sabodo teuing. Aing teh ari leungiteun. Ari aya mantaksan pusing kana otak aing mah eta. Hayu we unggal poe teh naon cik. Omehan bool hayam. Cik aing mah pamajikan omehan atuh. Alhamdulillah, malai urang mun loba kieu. Mun alus pare teh, mun balaleuneur. Geuningan rezeki mah asal di mana we saurang sabar. Beas-beas teu kudu meuli. Geuningan barjeung meuni pulen. Empuk nikmat. Sacape urang teh euy, Gusti tadi meureun pamajikan geus datang ieu mah. Ieu carana mah bisi kaburu kapilaan datang ah. Aik balik we ka ditu heula ah. Ka ieu ka saung urang teh na mah heula. Kitu. Sok tuluykeun heula atuh nyawanya. Da arek ka ditu lah ke nyamperkeun teh ka saung. Nya. Cenanya aku ngagawekeun teh hayang dianteuran segala. Kemana tuh cenah si akang teh nya? Kang. Kemana atunya lah geus moal disuguhan balik deui kitu. Si akang lagi nya kemana atuh? Ieu juga sieun lagu. Alhamdulillah ieu pare meuni marulus ieu. Geuninganna teu kahakan ku wereng, teu kahakan ku piit. Bisa maraban anak pamajikan aing. Ieu kaburu lebaran teh. Pare mi alus kieu ieu. Lemah cai urang atuh desa utama. Nu sakitu beungharna kekayaanna ieu taneukna subur. Contohna ieu tuh parena. Geus panas geuning geus teu kuat ya awak. Ti Janari urang teh di sawah teh Ti Janari pisan. Arek dahar be eta mah. Geus lah aing ngeket we. Nabuh. Ieu nya. Mas urang baleur. Kayak bener mah. Ya mana di si akang tadi eueuh akang. Kang. Kang. Geus rapisan itu tadi gawe teh kalapeureum. Aduh, ieu geuningan geus datangan teuran Ngabe dieu lah, ngabe dieu. Ini loba peraturan alabatan naik bis kota. Ngaluur, ngalumpang ge lumpang hararese. Kapan dia mangarana ge ka sawah ijem. Meni bareureum akang emah garatul. Beuka dia cuang digarok. Yo nyeri. Aduh. Dielus satu ka Abah. Yo. Biar dahar. Serap. Astagfirullah ieu. Aduh Gusti, pamajikan aing dieu ka alabatan reka dayeuh, aisyah ka sawah-sawah ogenan meuni make
riben. Kasawang minan atuh meureun pit teu mata kaliber. Ieu kapan ami halaliber pit ami henteu kudu ngadaharan wae. Heuh hiber sote napuk sia meureunna da nempok kacapanon alias riben. Aya wae nu ka kota make riben. Iyalah gawat kira dahar ieu. Tah. Jeung naon ieu kejona? Asinan. Kapan aing teh pesen jeung dengkul. Hayang bae dahar jeung dengkul. Hayang ujung daging. Kawarian mere duit sakitu-kituna lah nu aya bae dahar tah jeung asinan. Yeuh teu narimakeun pisan ieu teh diantureun ku urang teh ka dieu teh akang geuning teu narimakeun. Sakitu lompang babai teu dijebur gara teuel ieu. Da ieu teh kudu aing geura harek ngomongna ieu pamajikan biasa curug-jurug jug aing ngek ngomong engke gitu engke ieu aing lama ek narimakeunana kudu kumaha ka manehna teh kudu kumaha aing banyak kudu ngesun kudu nyium di parapatan mah dekeun bae nyium di parapatan ada pamajikanana eta meureun akang kek diusapan kurang bangga urang boga akang cik yo tuh pare meni baleuneur jiga alah bener ieu pamajikan aduh oh da pare teh pare nu urang atuh nu saha atuh ulah sok meni kena geus jadi parena meuni riweuh nah ai keur melakjing keur moena aing mah merasa jegeng di sawah ku sia teh gara-gara da ka sawah mah embung atuh kapan ngarasakeun tuh lega sawah lega pepelakanana sok sanajan sawahna nu batur tapi aing mah teh mangeunah be anger we nu kadaharna nama tape asin jeung asin duh teuing oh. Cai nginumna mana? Tuh nasolokan. Ayo minta heula cai nginumna aing kalau itu kata tangga. Ngongeng kan itu tuh. Nasolokan tuh. Ari teu nginum mah aing meunang leulak sakas-sakas. Keun bae kepada mi karas jeglong deuna eta ieu tah ieu tah wapkeun. Ek minta cai nginum heula. Oh jung atuh. Aduh. Aing mending ngeunah mani lega ati koro aing alah batan jalan tol. Geus. Geus nginumna. Geus berarti ciceuihat dibere gitu Ciceuihat. Loba. Ya dengekeun. Ieu cawun usaha. Ih keresep nyai. Cawu akang eta teh. Ieu jang cuci lumut. Cuci kita potong meni gede. Geus ayo balik. Ngan lah na cara rape dicawat tempuh akan tuh. Nigara renteng. Ya aya kena saeutik deui sakarunya Cipodin bisi teu madang di ditu bawah heuh. Barudak teh masa pucuk tai ge dihakan si eta nya gitu. Aya nama balik bae heula da. Geus si tata diongkol lila-lila ting di sawah da beunang. Heuh saha nu hayang aya lila ting di sawah mah. Tuh. Teuing. Harare teuing.